أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Padahal eta bahasa teh ku urang teh sok dibaca di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan geleger-geleger. Mau geleger Haji Mamin mah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Tah eta bahasa eta di mana-mana jelema endeu tapa ka gunung ku guru diberena eta. Babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Syekh Zainuddin nu aya di Madura nu 3 tahun teu dahar teu nginum datang ka dibelit ku akar babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Syekh Syarif Hidayatullah ketika tapa babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Syekh Sunan Kalijaga ketika manehanana tapa dibere bacaanna enteng subuhun kudusun rabbuna wa وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات. Satu ketika Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam keur calik nuju calik dina kursi kebesaran nguping suara nu ka kupingna aduh berat amat turun Kanjeng Nabi Sulaiman suara naon si ieu katukang ternyata horeganan kapangis sirem keur mamawa korma sirem makan segede sirem ai korma mah saletik-letik da korma ge tuh korma mah kabawa ku sirem digotong punyana ku opatan berat cenah berat. Kanjeng Nabi Sulaiman langsung assalamualaikum salam caya cek sirem hileuk atuh maneh barangnya oh tuan raja naon maneh berat-beratan ieu mawa korma teu kabawa atuh maksakeun teuing bawa manuka bawa bae atuh sirem cek Kanjeng Nabi Sulaiman ulah mamawa teu kabawa cilaka maneh hampura kula ge nyaho cek sirem teh apal bisa cuman lantaran ieu mah korma pamere ti Gusti Allah menghargai Gusti Allah. Oh masyaallah cek Kanjeng Nabi Sulaiman pohara tuh mun cacak-cacak lain ti Gusti Allah moal dibawa ku kula ge lantaran ti Gusti Allah dibawa. Ih hebat maneh sakitulah pengalaman abdi cak sirem. Jadi Kanjeng Nabi Sulaiman mah paham bahasa-bahasa makhluk Allah, bahasa iblis, bahasa setan, bahasa jurig, bahasa hewan-hewan, termasuk bahasa-bahasa arwah-arwah nu geus mararaot. Paham Kanjeng Nabi Sulaiman. Masya Allah karim. Lamun urang nyaritakeun tentang para arwah bacaan geura sejarah Kanjeng Nabi Sulaiman, bacaan sejarah Kanjeng Nabi Ayub alaihi salam, beladirna bacaan sejarah Kanjeng Nabi Isa alaihi salam, geus puguh Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kanjeng Nabi Sulaiman dibawa ke mana kumaneh ke tempat ayo bawa ku opatan datanglah ke tempatna celek cek Kanjeng Nabi Sulaiman ieu korma segede kieu di dahar bakalna beakna sabaraha poe bulan atau tahun can pernah nggak dahar korma segede kieu janu geus-geus mah paling ge sangu paling ge bubuahan ge lah urut si kolot dahar ngecelek eta kukula mah dibawa teh
paling sapoe 2 poe 3 poe seep hari ieu mah segede kieu wallahu a'lam beureun sabulan atau 2 bulan kumaha seepna wae mah tungguan di dieu bawakeun ku Kangjeng Nabi Sulaiman korma hiji gede beulah plek diasupkeun ka botol maneh opatan tah kuari mah ieu diasupkeun ka botol na ieu korma ieu daharan ku maneh sok geus saseepna engkel mun beak dan jadi ka kaula beak sabulan beak 2 bulan beak sataun geus maneh teu kudu usaha dibere deui nuhun cek sireum nuhun asupkeun ka botol langsung nyana cara ricik opatan di botol teu didahar ngan diisep setik bade mana lapar henteu lapar mah teu didahar asal lapar setik disesep geus sabulan ditinggali ku Kangjeng Nabi Sulaiman kok teu robah sih masih utuh keneh bae tigali deh ku Kangjeng Nabi Sulaiman teh sebulan kemudian 2 bulan 3 jauhan teu robah-robah geus 3 bulan nah ditanya ku Kangjeng Nabi Sulaiman sireuk hari ieu korma ti aing kok teu robah sih hampura Tuan Raja kula teu wani ngadahar pan ai korma nu kamari mah ku kula didahar ai ieu moal didahar naon bedana ari korma nu itu mah meunang ngadoa ti Gusti Allah kula usaha dibere ku Gusti Allah pamere Gusti Allah nikmat luar biasa ari ieu mah ti anjeun lantaran anjeun sanajan raja tur nabi rasul deui tetep makhluk kayakinan kula mah lain ka makhluk jaka Gusti Allah cekek Kangjeng Nabi Sulaiman aing murid kak bulu ngadenge sia sireum asana moal aya di Cikarang modal kos ieu atuh sia sireum ngelehkeun urang Cikarang goblok sia kumaha Haji Pendi mah dieu ku sia ieu Masya Allah sireum hampura jak sireum kula teu pernah bergantung ka makhluk lantaran lamun kula bergantung ka makhluk ieu korma ku kula didahar di mana seep kula neangan di Tuan Raja hati cenah teu hayang-hayang teh sebab sagede Tuan Raja Nabi Rasul sugih dibandingkeun jeung kakayaan Gusti Allah nanaona mun jadi ngarekan aing Kangjeng Nabi Sulaiman teu kira-kira sia hampura jak sireum teh Rasul mah Rasul bae Rasul manitah ge ngembangkeun agama adapun titah ngarizkian makhluk moal kuat adapun kita beberean moal kuat sebab naon sebab aya hiji bahasa nu lemah moal kuat ngalawan nu kuat nu lemah moal bisa ngalawan anu kuat sagagah-gagahna makhluk bandingkeun jeung kakuatan Gusti Allah lemah nanaona cak sireum roh kula nu Allah awak kula nu Allah hirup kula nu Allah paeh kula nu Allah sagala-gala ge nu Allah na ieu mah kula mandek nganasehatan da sanes ka Tuan Raja ka Haji Pendi we cek ieu anu kolot boloon cek ieu mah sireum sia nasihat teh poho raja kata sireum lantaran kepan kula ge bakal paeh di mana paeh teh masyaallah karim sok inget we ka bahasa Tuan pantuan pernah nganasehatan Tuan Raja ketika salah saurang hamba Tuan anu hamba Tuan teh kapan meuli hiji imah menta transaksi di hareupeun Tuan pantuan pernah nyeun transaksi na teh kapan 4 perkara mayit meuli imah ti mayit anu batasanana aya 4 di negara pinuh ku dosa yakni dunia na iyalah batasanana hiji belah kulon batasanana adalah maut belah wetan batasanana kuburan belah kidul batasanana hisab belah kaler batasanana surga atawa neraka kadengin teu ku Tuan Raja sireum sia mondok di mana Haji jadi kieu sia sireum
hampura kula sok ngadengikeun pengajian di kiai-kiai anu asli, maka kula langsung ngasupkeun ilmu ka jero dada kula sehingga teu pernah menggantungkeun hirup kula ka makhluk. Lantaran makhluk mana anu bisa ngalanggengkeun hirup kula, rizki kula jeung sajabana, maka kula menggantungkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dicokot deui korma ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Nggak kadegan ya kita butuh mati. Kita cokot loh. Dikeun ka aki-aki habak tadi teh. Nya nama di imah ge geus mikiran berkat bae nya nama. Tolol teh mah budaknya. Bere habak Haji Salim korma tah nya na. Keuna diseuseupah. Sageus dicokot eta korma langsung ditaliti ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Coba dahareunana naon? Masya Allah, sabulan teu ngadaharna naon kuat. Datang dari Kangjeng Nabi Sulaiman kadinya sireum. Mane teh ku aing keur diparak sabenerna mah. Henteu bergantung ka makhluk, terutama ka aing. Korma dicokot ku aing, sia di jero botol sabulan. Ku aya hirup keneh. Allah Maha Suci dengan bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, kula jadi sebel. Kula masa lapar bae macan eta subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ji cek Kanjeng Nabi Sulaiman aing ge maca eta teu sebel. Sia jadi sebel. Iyalah padahal eta bahasa teh ku urang teh sok dibaca di bulan Ramadan. Bah di bulan Ramadan ngegeleger-geleger. Ngegeleger Haji Mamin mah kumaha subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Tambah lapar. Iya kari. Eta bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Rabbuna wa rabbul malaikat dibaca ku urang, pangaruh. Bahkan meureun tambah lapar, tambah gering. Baca ku para solihin, dampakna beda. Baca ku para aulia Allah, dampakna beda. Kobo dibaca ku para nabi-nabi Allah. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat war. Lain bahasa letik-letik. Subuhun maha suci Allah, kudusun maha bersih Allah. Rabbuna pangeran abdi sadaya, wa rabbul malaikat jeung pangeran para malaikat, waruh jeung pangeran ruh, bahkan ruh di manaan ku malaikat Jibril sakapeung waktu. Tah eta bahasa eta di mana-mana jelema endeu tapa ka gunung ku guru diberena eta. Babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati ruh. Syekh Zainuddin nu aya di Madura nu 3 tahun teu dahar teu nginum datang ka dibeulit ku akar. Babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati ruh. Syekh Syarif Hidayatullah ketika tapa babacana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Syekh Sunan Kalijaga ketika manehanana tapa dibere bacaana enteng subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jadi pendi tapa subuhun kudusun rupae. Untuk katulungan matuk wari geges isdet untuk ngatulungan. Babacaan eta-eta kene tapi kok jadi barareda koreng tergantung makom-makomna roh korenganan beda. Kita ngerang ka dieu Haji Mamin rohna hampir lesu lamun teu pake nginum di rest area. Rohna teh geus kicep-kicep bae mun teu ngopi. Atuh Haji Pedi mah di rest area, masya Allah, eta mah tahu nyaman teneangan anu hanet nu atake terus bae. Rohna lemah. Ditahudang ti peuting tahajud, masya Allah, roh leles luar biasa. Berat. Tapi orang lamun nyaritakeun para aulia Allah geus puguh, para mazahibul arba'ah geus puguh, para khulafaur rasyidin kabelah diana para kutubul aulia. Ya Allah ya Rabb, lamun urang ningali dina kitab Tambihul Mubtarin aya nu salat sapeting 1000 rakaat, aya 500 rakaat, aya nu 100 rakaat, aya nu 50 rakaat, aya nu 10 rakaat.
Haji Pendi mah tahajud 2 rakaat ngan sarakaat heuai. Niatna mah rakaat ini Allahu Akbar ngan sarakaat geus leng-lengan. Ya aing di gunung apa di darat sih sebenarnya. Ya Allah ya Rabbi, roh orang teu tertata. Roh orang teh teu tertata. Nah, nu mantak cek Said seorang sahabat naros Abu Ubaidah anu alhamdulillah kaula pernah jeung Haji Salim ka Yordan ziarah ka Abu Ubaidah. Masya Allah di Yordan jauh luar biasa. Datang ka ditu terasa panggih jeung sahabat. Begitu ngumpulkeun duit jang kuncena birigidik embung isin cekina mun kula narima duit isin ka sahabat Abu Ubaidah mah antinya nama kana duit mah nya kudu narima kula. Ya Allah ya Rabbi, bandingkeun coba jeung di Banten, ayo coba, atau di Karawang. Sekuro embungeun dibere duit hese mere duit teh di Bakom Abu Ubaidah hese mere duit. Kami geus ngumpulkeun duit, ya Allah sahanu daekna ye dikeun ka ieu embung sakitu geus lobana eta duit dibikeun di luar ge hampir arembungan. Isin sahabat mah teu maot ceknya kami ditinggalikeun ku sahabat. Kami mah hayang urusan sahabat teh hayang dipika cinta we ku sahabat, hayang babarengan jaga di akhirat. Kami mah daratang ka dieu teh ningali nonton muzarah teh ieu teh sarua pada ngadoakeun embung dibere hese dibere duit. Ya Allah ya Rabb, kunaon aya di urang encan jarah geus dikepruk-kepruk. Oh, kepruk kuncen aya ku aya saurang. Nya pernah jadi kuncen eta. Ayo keur carita perbandingan di ditu jeung di dieu. Ya Allah ya Rabb. Berigak buluran. Nah, cik Abu Ubaidah. Naon urang ditanyakeun? Kunaon urang ieu embung paeh? Iya, coba bari teh beucah. Cik Abu Ubaidah, babari jawabna. Kunaon? Lantaran maneh ngabangun dunia. Ketika nu dibangun dunia atuh maneh kana dunia ke akhirat embung. Tapi ketika orang ngabangun akhirat atuh teu betah di dunia. Pasti ka ditu bae. Urang ngabangun sekolahan atuh hayang cicing di sekolahan bae. Urang ngabangun masjid atuh hayang cicing di masjid bae. Urang ngabangun imah atuh hayang cicing di imah bae. Urang kawin jeung nu ngora atuh hayang di ditu bae. Atuh kitu bae sih cak Abu Ubaidah hese-hese teuing sih. Urang ngabangun kontrakan atuh hayang di dinya bae. Nah, ketika urang ngabangun akhirat pasti roh urang hayang ka akhirat. Masya Allah kaharti ku urang bangun akhirat supaya roh orang teh terus we ke akhirat. Sok ge bangun akhirat. Cara ngabangun akhirat fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang. Sugih jeung embung-embungan ge aya sugih mah bakal sugih bae. Sanajan urang merontah yang sugih, susah mah susah bae. Hayu kajen kumaha ge. Jelema di modalan baheula dagang 100 juta ku bapana, menang 2 bulan utang 100 juta. Anu kumaha coba hayu bagian sugih mah teu bae. Ki aya deui jelema di modalan kukula ieu bae nya aya urang seberang cerik di modalan ngan seukur 500.000 wari geus boga jongkona loba sekian 12 tahun atau 15 tahun ka tukang. Masya Allah luar biasa. Aya geus aya bagian sugih mah sugih bae fasilitas nu aya nu dibikeun ka urang segala-galana kudu ditarima. Sugih nang Allah, susah nang Allah, sehat nang Allah, susah nang Allah, gering nang Allah dan lain-lain sebagainya nang Allah kudu tumarima. Naon pamere Allah fasilitas etalah nu kudu digunakeun pake nyebrang ti dunia ke akhirat. Sakitu sok gerage. Mata ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat jadi Khalilullah protes kabeh. Protes. Kangjeng Nabi Ibrahim teh kapan tukang nyuguhan tamunya. Antara Suriah Mesir dijieun pos-pos pedagang-pedagang melewati pos jana kudu dahar bae. Antara Suriah Mekah nyieun pos-pos paranti nyuguhan. Moal bisa nyuguhan atau pangkat Haji Pendi mah jajangnya lagi harerese atupan sugih berarti Kanjeng Nabi Sulaiman umat bisa nyuguhan teh. Nah lamun hayang nyaho kasugihan Kanjeng Nabi Ibrahim gitu. Kasugihan Kanjeng Nabi Ibrahim heulanan anu tertera dina riwayat embena nu aya di gunung 15.000 embe. Eta nu aya di gunung 15.000 embe. Onta 15.000 onta. Sapi 15.000 sapi. Sugan urang mah Kanjeng Nabi Ibrahim teh susah. Sugih. Matak jada mas nyuguhan ndek pake nyuguhan naon ai susah.
Ndek pakai juga nang. Assalamualaikum Haji Pendi. Waalaikumsalam. Ini kula tanda sarua aja ngai. Aku mah haji Tuhanana. Tapi lamun ka Haji Salim, Waalaikumsalam. Itu kula canda dahar di dapur sih sadaekna sia. Yang piring-piring bawa ku sia. Kan ngeunaheun. Datang ka Haji. Heh kalau tolol budak. Datang ke Haji Jari. Waalaikumsalam. Kula can dahar ya. Dahar ayo sadaekna sia berkat bila perlu. Balik bungkus ku sia. Kan ngeunaheun. Coba Haji Pendi. Waalaikumsalam canda. Atuh seru. Nah, ikir cerita kanjeng Nabi Ibrahim teh sugih. Begitu diangkat jadi khalili, cak Gusti Allah, anta khalili ya Ibrahim. Protes, setan protes. Boro-boro setan, malaikat protes. Malaikat kabeh protes demo. Ya Allah ya Rabb, masa si nusugih jadi kakasih Tuhan? Teka harti ku mah. Nusugih jadi kakasih Tuhan teka harti kajian kumaha ge. Biasalah mah nu susah. Anu geus teu hayangeun kana dunya. Hehe, cek Gusti Allah. Urusan hayang jeung teu hayang lain, urusan boga jeung teu boga. Tapi ta'alluqna dunya, ta'alluqna hate kana dunya. Ai maneh kumaha malaikat? Teu biasana we waliullah anu sok di guha bae, waliullah anu sok di gunung bae, waliullah anu sok di imah teu bogana naon. Ih, maneh meningali nangan sabelah mata. Nu seja nu sugih. Loba nu ku aing diangkat jadi khalil, jadi kekasih. Ente kula mah protes teu senang lamun Ibrahim dijadikeun kakasih Tuhan. Aya nu leuwih hebat tibatan eta sebab kula neuleuh cek malaikat di gunung 15.000 embe, 15.000 onta, 15.000 sapi. Jibril cek Gusti Allah, nun Gusti. Cek kakholilan Ibrahim cek kumaha. Mangga Gusti. Datangkan Nabi malaikat Jibril alaihissalam ngarupa manusia. Pas kanjeng Nabi Ibrahim keur meujeuhna di gunung Maraban, ilu Maraban. Maraban zahirna doang hatena mah Allah 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 Allah. Haji Pendi mah pandagang teh zahiran wa batinan. Kanjeng Nabi Ibrahim atuh ente pernah dihitung ka manu hitungannya batur. Ente pernah nikah hayang batur sama kanjeng Ibrahim aya eueuh kumaha Gusti Allah. Teu jawab kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, anjeun di mana ya? Abdi hamba Gusti. Di mana? Hamba Gusti we. Naon ka dieu? Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Lain deui mah ieu. Lain deui aya naon ieu? Kula mah sakieu hungkul ieu embe jumlahna cek masyarakat nu nyaho 15.000. Kula hayang seperti luna bae. Cokot. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim cokot. Cokot berarti mana yang 5.000? Bawa kabeh 5.000. Aya teh tukang ngangonna. Hadam, 5.000 embe. Geura bikeun tah ka jelema ieu. Malaikat Jibril poara we. Wakadi ditongton ku malaikat, kan ditongton ku malaikat. Masya Allah, malaikat gak gitu. Ya Allah. Orang mementa boro-boro menta karung 1.000 ka Haji Pendi, menta 5 bae kudu mayar bae. Kudu mayar bae can orang gratis. Cicing enaon deui teh Kanjeng Nabi Ibrahim. Asana kula lamun 5.000 mah ieu encan cukup lantaran susuguh kula luar biasa tamuna. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Hayang sabaraha deui? Hayang 5.000 deui bae. Hadap 5.000 deui, 5.000 deui. Bikeun ka nya. Cak kadang atuh Tuhan ulah tugas. Ulah mau. Sia mah titah ku ayo ulah mau bikeun. Bikeun. Cak hadam ambo. Masya Allah. Can balik keneh bae. Can balik keneh bae. Masih kurang. Aya naon deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim. Asana kurang keneh ieu kula. Sabaraha deui? Mun 5.000 deui beakeun kabeh. Hadam, beakeun kabeh. Na ieu 15.000 cak batur. Na ieu mah geus bikeun ka nyana jeung maneh-manehna jang ngangon los ka ditu kabeh.
Guys, Kanjeng Nabi Ibrahim teh, jom beak teh ieu embena 15.000, gecak batur, kemudian teh tukang ngangona, hayang hiji, hayang dua, hayang tilu, loba keneh tukang ngangona. Sok bikin ka di tukang. Tinggal malaikat Jibril pan aing mah malaikat. Ieu bedek dikuwahakeun. Aing pada arti lok jual embung. Aduh, kuwae dijurukeun ku Kanjeng Nabi. Nyana ditongton ku malaikat. Cek malaikat di langit Jibril gerak ngarupa Jibril mana satungtung ngarupa malaikat jelema mana atuh titah idit bawa embejak naon. Oke cek malaikat Jibril aing nek mau embe ka mana. Ayo geus dah ngarupa langsung set subuhun kudus eta bahasana bahasa subuhun mentak lain lalagaan eta wiridan teh. Matak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun dibaca ku urang Masya Allah karim loba anu geus kataekan naik mobil ya lamun ku urang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh dibaca terus bisa jadi cepet. Ieu mah kula mah kamari beta mudik ye jeung Pak Haji Salim ye kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu henteu tuh saya teh bohong coba sok atuh turuti tolong. Ya nage hareranan barang datang ke Garut nasa sih ke Garut cuma 2 jam aneh. Nah itu teh dicoba padahal man teh dihusu-husu ngan inget bae ka abah almarhum jadiahan bae subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat subuhun kudus Masya Allah set dipikir-pikir dreureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah Haji Maminah yang ngabasoh heula nya nama rohna lemah jasa sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu dibasohan teu datang ke Garut. Tapi sakitu lilana saja malawi kok masih cepat baik. Nah bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh nyana langsung ngarupa malaikat kaget Kanjeng Nabi ngananta anjeun sebenarnya saha Jibril. Masya Allah maksudnya kula diutus ku Gusti Allah kita ngecek kakholilan anjeun lantaran ketika Allah ngangkat derajat ke anjeun sebagai khalilullah malaikat kabeh protes kusugihna anjeun termasuk makhluk-makhluk Allah di dunia kusugihna anjeun protes henteu setuju dengan derajat kekholilan Allah ngutus kula untuk mengecek ternyata henteu diengkekeun mental 5.000 tah 5.000 tah 10.000 tah ternyata malaikat kabeh kuari geus ngohekeun bahwa anjeun teh berpangkat khalilullah. Cek Nabi Ibrahim teu perlu ku makhluk kula. Makhluk mah sanajan malaikat deuk percaya deuk henteu nu penting mah kula mah jeung Allah tuh. Kitulah jelema luhur. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang nyaritakeun seputar jelema luhur, kapan manusia teh aya 3 tahap, aya hayawani, aya ruhbani, aya robbani. Ketika manusia berpangkat hayawani cara urang ibadah teh hiji kudu make baju bagus bae 2 kudu loba jelema bae katilu lamun teh amah teh hayang kalem teh cumpon bae eta bedek berjamaah bae Haji Pendi maka masjid hei dak aya berjamaah aing imamna iyalah eta ibadah nu pangkat hayawan ieu mah diragukeun asup sorgana nu kos ieu mah. Nomor kedua berpangkat ruhbani ieu mah geus naek ka pangkat sholihin ruhbaniyah nya nama loba jelema sakitu sepi sakitu baju bagus sakitu baju goreng sakitu seubeuh sakitu lapar sakitu iyalah disebut da pangkat sholihin. Wah istimewa ya marohbani. Nomor katilu marobbani. Robbani mah malaikat di neraka neangannya anak teka panggih. Malaikat zabaniyah neangan manehanana teka panggih. Terus wae malaikat neangan saha maneh? Ieu pulan anu robbani teka panggih jeung di nerakakeun hese. Usul malaikat zabaniyah ka malaikat Ridwan. Ridwan, aya henteu pulan. Pugu aing ge neangan ieu di sorga teka panggih. Ku aing teh diasupkeun ka sorga di tangan ku aing di mahsyar teu kapanggih
ahli neraka malaikat neangannya nak teka panggih, ahli surga asli surga malaikat ridwan neangannya nanti teka panggih. Di mana kasih jelema usulnya lah ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb ieu catatan aja saya di dieu tah jelema nama tapi ieu di neraka eueuh di surga eueuh di mana aya na cak Gusti Allah pangnya nama pangkat teh rebani atuh kumaha aing bae urusan ada tuh mah aing bae etan matak aya di Jakarta toko rebani cangcut malulu beres ke Jakarta. Nah iyalah sahanu pangkat rebani kutub rebani wal arifus somadani para aulia Allah Syekh Abu Hasan As-Sadili, Syekh Abdul Salam Al-Masyish, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diurang para aulia Allah nu diangkat jadi kutubul aulia pangkatna wal arifus somadani Rabbani heseun malaikat di neraka neangannya heseun malaikat di surga neangannya kapanggih bebeja ka Gusti Allah cak Gusti Allah jana mah teu hayangeun neraka teu embungeun neraka teu hayangeun surga hayang ge jeung aing atuh keur jeung aing bae kumaha aing nya Masya Allah. Nah ieu urang cerita seputar ruh urang aya di mana, apakah di hayawani, apakah di rohbani, apakah di robbani, apa di rohbani. Deres kene masih hayawani, hayang kalem ge masih kene susuitan nya nandek salat ge. Susuit salat. Eta mah nandek salat susuitan tolol. Hayang kanyawan ku tatangga padlon. Nah, deres kene lah masih kene salat kene bae sanajan ka neraka ke wayahna mah dicabut ieu. Tetapi lamun enggeus kafir, musyrik, munafik, geus teu mangakui kanu nyieun diri urang ieu nu cilaka jasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun seputar ruh atuh pan aya parantina jang urusan roh. Urusan awak mah gering dokter, ngurusan ruhani gering atuh kiai. Kiai nu mana cenah atuh ka ditu ka Kiai Golkar coba sih ada tuh. Atuh urang bego kudu salah. Naon sih? Ieu roh ku gering ieu. Geus sarua cek nya. Nonton bola bae bareng atuh di dieu tuh. Kitulah para jamaah aya bagian-bagianana moal melenceng ka jeung kumaha ge ahlina aya bagian ruhani anu nyahoeun nya roh ieu mah kieu roh ieu mah kieu insyaallah aya jasa nu nyahoeun. Nu mantak teu sembarangan mursyid mere wiridan teh ieu mah cukup sholawat teh sholawat ieu mun cara obat cukup ku bodrek, cukup ku prokol, cukup ku naon deui kitu ngaranna dan lain-lain obat warung lah. Engke geus rada kronis nah karak naik engke ka dokter kitulah ahli ruhani. Jadi kesimpulanna mah awak urang mah jasad ketika roh geus kaluar digotong dikubur seminggu 2 minggu buka ku urang getih nanah geus eueuh nanaon sebulan 2 bulan tulang taleng geus eueuh hargaan nu kuari di mama-mama di buya-buya isuk pageto mah dilatungan nu kuari di komandan-komandan isuk pageto hiledan nu kuari dipoles ku urang boh awewe mah moal ke timimiti putih koneng hidung wah para jasa isu pageto beak pokona mah kajen ku kumaha jadi kebanggaan ayeuna ludes di jero kubur ruh urang anu baheula Allah nyarios wa nafakhtu fihi mir ruh mantak aslina awak urang aslina jasad urang mah lain awak wa amma haqiqatuka fahiya mutawariyatun khalfal izdiwad. Panjang mun urang nyaritakeun ruh jeung di diri urang aya ruh bakal nikmat urang menyaritakeun ruh bakal nyaho urang ka makom manusia anu boga makom boga hal pangkat manusia kateropong ku ahlina urang mangan sakadar nyaritakeun tur paling geh urang mangan sakadar cinta ka ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian tentang ruhani geus bae urang pasrah jeung percaya sebab naon
kurang nyaritakeun tentang zuhud, nyaritakeun tentang riyadhah, nyaritakeun tentang mujahadah ngan sakadar di bibir ngalaksanakeunana mah hesena luar biasa. Mun tadi dicaritakeun seputar sireum urusanana zuhud, seputar Kangjeng Nabi Ibrahim urusanana zuhud, urang menyaritakeun Kangjeng Nabi urang kazuhudanana muringkak bulu ketika seluruh batu nu aya di Mekah, seluruh batu nu aya di Madinah, wakila seluruh batu nu aya di jalan-jalan cai Gusti Allah dek dijadikeun mutiara sok keur anjeun Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad ngalengis teu hayang abdi mah mutiara, hayang ge abdi mah caket sareng Gusti bae. Umat abdi ge ulah dibere nu kos kararitu, cukup deket jeung Gusti, dunia nu bakal ditinggalkeun eueuh hartina dibandingkeun jeung akhirat. Sakitu Gusti Allah teh geus urang kuarima tumariman mah naon pamere Gusti Allah keur sugihna pake ka akhirat, susahna pake ka akhirat, sehatna pake ka akhirat, geuringna pake ka akhirat, ilmu pake ka akhirat, derajat pake ka akhirat, pikiran pake ka akhirat, wawasan pake ka akhirat. Bangunlah